Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para subscriber ke Sunda anu satia, dina dangat ayeuna urang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda. Wengi kamari parantos rengse dongeng anu judulna Indung Jadi Maru. Wengi ayeuna terasna tina eta dongeng teh judulna Kasihku ku Indung. Ieu masih keneh anu nganggitna nyaeta Bapak Sukandar. Hatur nuhun ka sadayana para subscriber ke Sunda anu satia. Alhamdulillah paintanya ke Sunda dugi kana dangat ayeuna masih keneh tiasa midangkeun dongeng-dongeng Sunda tiap dinten tiap wengi oge teka kantun pangintanya carpon-carponna tina sababaraha majalah. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ciparai teh kota kawadanaan pernahna kiduleun kota Bandung anu jauhna 22 km. Ari pribumina urang dinya rata-rata mah kana tani pakasabanana anu ngabaku teh tuda lega pisan pasawahanana. Wetaneun alun-alun Ciparai aya kampung Depok kaasup Desa Magung anu henteu sakumaha lega lahana jeung teu pati gegek jiwana, sedang urang dinya rereana kaasup patani miskin. Tuda arang langka nu baroga sawah sorangan sanajan kahirupanana tina tatanen ge ari nyawah mah sok nyarambut atanapi nangah ti anu baleunghar. Ari anu tani nengah teh henteu katitih saparapat letter sapoe mun diitung buruhan mah ieu mah ngan bakat ning ku istuning we taya pacabakan deui anu ngabaku. Sukabungahna mah sausum sakali dina mangsana panen tapi tara mimingguan sukabungahna teh lantaran upama hasil panenna teh geus garing terus bae-beak deui dipake mayaran hutangna, urut ongkos ngagarap jeung urut dahar saari-ari sakulawarga dina keur na usum paceklik. Nya ari anu ngabaku mah pacabakanana teh ukur semet kula-kuli buburuhun kanu baleunghar. Dina hiji imah panggung anu teu sabaraha gedena hiji indung jeung anakna keur guntreng cacarita bari ngadaguan sangu asak. Ma nahanya ari Kang Maman tos lami pisan teu ka dieu deui ceuk anu jadi anakna nyaeta endang ka indungna Mak Imas anu harita keur ngasur-ngasur suluh dina hawona. Mage endang ngarap-ngarap pisan Maman datang teh geus 3 bulan asana candek jol balik. Nah manehna teh gering kitu atawa manggih pangabetah ngumbara di Jakarta. Biasana mah sabulan sakali sok torojol ngalongok urang. Ari ayeuna bet ngampleng bae. Palang siang Maman teh. Tapi keta asa piraku ari Maman make kudu poho mah kanu jadi kolot jeung dulur. Anu sakieu waluratna walon indungna kasih endang anakna anu bungsu. Mohon mak abdi ge ngarep-ngarep ka Kang Maman teh da eta tos teu gaduh kanggo meser buku sareng eta deui mak sapatu paranti ka sakola teh manitos calangap da kamari ti Tajong teu kebat nyaritana da kaburu ditempas manten ku indungna. Nah butuh kunaon deui endang meni asa mindeng pisan meulian buku-buku teh jeung ari sapatu mah heug isukan megat tukang sol omean kainya sugan menang 10 perak mah buruh ngomeanana da emak ngan boga sakitu-kituna ceuk indungna bari ngaheruk da ari kanyaah mah aya tapi naon atuh nu kudu dibikeun. Komo mak upami parantos ka SMP mah buku-buku teh seueur anu kedah dipeser kedah ngangge pakaian seragam deui kedah mayar uang pangkal cenah sareng sagala rupi teh jumlahna 1.000 rupiah. Boa abdinya mak moal tiasa neraskeun sakola ka SMP teh da panginten emak moal kiat nyakolakeun abdi seueur teuing ongkosna ceuk si endang bari mencrong kana beungeut indungna anu keur ngaheruk tungkul ngembeng ku Cipanon. Ngan dua-duana
Maimas boga anakna teh anu cikalna Somantri ari adina bungsu endang ngaranna, sedang salakina nyaeta bapana barudak geus 5 tahun ninggalkeun maot. Indung anak jep jarempe taya nu nyarita sakemek baringung meureun mikiran keur kaperluan sakola nu jadi anakna. Sabada ngasur-ngasur jeung niup seuneu ku songsong awi indungna pok nyarita bari dareuda bererat bibir. Heueuh tuda endang, mak teh lain teh hayang boga anak jujur sakola kawas anak batur. Tapi da kumaha atuh geuning eueuh pakeunna, caca keur dahar sapopoe oge. Mun henteu buburuhun susungkruk ka sawah kalisung batur mah. Moal kumaha anu matak sing wayahna we anaking sing tawakal. Sanajan endang ukur semet sakola dasar ge, kajaba mun lanceuk maneh maman aya milikna, sugan bisa nuluykeun nyakolakeun endang. Dari emak boro-boro kudu keur mayar wang pangkal anu rebu-rebu kitu. Tina naon atuh ngadatangkeun anak duit sakitu gedena. Puguh taya jual jaareun, taya gade-gadekeuneun, da puguh ku eueuh. Cacak mun masih keneh aya bapa mah. Meureunan moal ripuh-ripuh teuing emak ge. Maimas ngarandeg nyaritana terus ngahulang hatena rusras inget ka salakina anu geus eueuh di kieuna. Sedeng ari ka anak panteg ku nyaah mun aya teh mah bahan pakeuna. Mak, ari sarung abdi di mana nya? Tadi mah ku emak ditendeun dina rigen geura. Jeung cing ka ditu geura katajug heula bisi kaburu akhir salat asar. Heug kainya mandi sakalian sing bersih. Engke ari balik sangu asak jeung menta selong di kamang ajab. Da sambal namah aya keneh sesa tadi isuk-isuk. Ceuk indungna bari ngareret ka anakna anu ngaleos indit ka cai. Sabot ditinggalkeun ku anakna si endang katajug bari ngasur-ngasur suluh dina hawu keur ngagentakeun nyangu nyampakeun nu balik ti cai. Maimas diuk dina jojodog hatena ngarakacak rusras inget ka salaki nu geus eueuh, ras deui inget ka anakna Somantri anu geus heubeul teu embol-embol ti panyabaan, jeung ras ka anakna si bungsu anu loba pangabutuhna pikeun nuluykeun sakola. Bari ngalamun hareupeun hawu kawas anu jauh paninengan jeung loba kainget-inget ka ditu inget ka dieu, ras deui inget ka dirina pribadi. Pangawak awewe anu nyabeulah teu karasaeun cipanonna mili-mili mapai-mapai pipi anu geus karijut ku kakolotan jeung balas geringan bae. Keur ngahulang kitu Maimas rada curing hak lantaran ngadenge keteprukna suara sapatu sadanu nyamperkeun kana panto, jeung terus deui kadenge aya nu gegeroan ka anakna. Dang, ya akang datang. Kemana ari emak? Deregdeg Maimas lumpat muru anakna anu karek datang ti panyabaan. Aeh anak king maman, geuning datang ti Jakarta ujang. Jeung kumaha cagor awak teh? Ceuk indungna bari rawah riwih ceurik. Bakat ningku atoh anak anu diarep-arep bet datang. Somantri teu kaburu ngajawab lantaran indungna ngarontok atuh terus jongkok nyolongkrong ngasongkeun leungeun sasalaman ka indungna. Atuh gap bae leungeun Somantri dikekeubeuk ku anu jadi indungna bari pokna. Dihampura pisan man kumaha. Mugi-mugi Gusti ngaijabah sapaneja emak maneh sing aya dina kasalametan. Syukur man hidep geus datang geuning teu poho kakolot. Emak teh kacida ngarep-ngarepna ka maman mani asa dina panon we meureun tada teuing atoheunana si endang adi maneh. Ceuk indungna bari ngusapan silah maman anu masih keneh cingogo bakat ningku hormat kanu jadi indungna. Ku kitu teh Somantri oge teu kuat nahan geter batina da bibirna ukur semet ngeleper panonna ram bisa ku cipanon anu hayang bedah. Aya hibar pangdoa emak, abdi tiasa wangsul deui. Sanes teh emut kasepuh, abdi lat wangsul teh. Namung da kumaha atuh geuning dari pangumbaraan mah. Somantri darida nyaritana. Nya man, da nya kitu teu beunang dipikahayang sagala rupa ge. Ari can diparengkeun mah ku pangeran sanajan dihayang-hayang ge sok aya we
halangan harunganana teh ari acan diparengkeun mah hayu atuh man gerak ka jero maker ngagentakeun nyangu ngan wayahna we dadi emak mah taya deungeuna karo sambal. Dupi si endang teh ka mana emak keur ngala serongora di emang maneh sakalian kacai rek salat heula katajug Abah Ageng walon indungna bari mukaan babawaanana Somantri. Abdi teh mah henteu barang bantuna naon mung eta we geuning tambih lengoh teuing sanes teu hoyong barang kirim anu ceuk Somantri terkebat. Ih anak king da mage lain ngarep-ngarep babawaanana kikirimanana ku datangna anu jadi anak ge kacida atohna komo mun katempo cager mah cenah eta kikirimanana henteu diarep-arep teuing da anu penting mah maman teu poho kakolot kadulur ari kikirimanana kitu kumaparengna da sanajan lubak libuk ge ari teu aya karidoan mah matak teu hade lantaran kanyaah teh lain diukur ku kikiriman ku pamerena tapi kulaku lampah ku ucap nu hade jeung ku kareteg ati anu ikhlas anu wening yen urang bakti kanu jadi kolot mah nenjo anak cager bager ge taya kuciwana geus atoh atuh mun boga usaha aya-aya eukeurna ge henteu ngahesekeun kolot geus hade. Kolot mah asal tiis ceuli herang mata teh lain bebenjon. Dupi emak kumaha ayeuna tos damang pisan cager ayeuna mah emak teh man aya berkah ti Pangeran nu Maha Kawasa. Emak masih keneh dipanjangkeun umur jeung atuh emak teh masih keneh we kokoroyoh ka sawah kalisung batur indungna teu kebat nyaritana kaburu si endang datang manten. Kang Maman, alah Kang Maman, ka dieu tos lami Kang Maman, ceuk adina bari ngarontok ka Somantri. Karek dieu kumaha cager dang? Rame Kang di Jakarta teh. Lah, hayang abdi mah ka Jakarta. Engke geus gede sabatai dang. Nyaho Jakarta. Ayeuna mah tong wakalunta tungguan emak itung-itung ngawakilan akang. Sugan we akang diparengkeun boga milik usaha teh pikeun nuluykeun hirup urang sarerea ceuk Somantri bari ngusapan adina. Indung anak brak muka babawaanana Somantri indungna dikirim pi bajueun jeung samping ari adina dikirim sapatu jeung baju paranti ka sakola 2 setel atuh teu kira-kira aratoheunana teh sanggeus rineh brak maranehanana dalahar saaya-aya najan deungeuna ukur kerupuk jeung sambal ge teu wudu paronyo. Bari ngariung damar Somantri jeung indungna katut adina guntreng nyaritakeun kaayaan di Jakarta jeung di lemburna. Kitu deui pangalaman-pangalaman Somantri anu geus karandapanana di pangumbaraan. Tapi ari sindang mah adina kawasna geus tunduheun da merelek bae heai antuk nadug sare ngagoler di tengah imah tibra nakara. Atuh tinggal Somantri we jeung indungna nuluykeun wangkonganana. Lain kitu man kumaha di pangumbaraan teh aya kangenahan jeung kana naon ari gawe mak mah teu weleh hariwang da bubuhanana indung ka anak anu jauh sok sieun maman salah tincak atawa migawe pagawean anu jadi larangan nagara atawa anu henteu dipirido ku pangeran. Aya hibar pangdua ti emak di pangumbaraan teh abdi tiasa hirup teu matak nyusahkeun batur ari matuh mah di rerencangan ti keur zaman di Bandung keneh sedang alhamdulillah sadaya kahariwang emak ku abdi teu aya nu dilakonan da abdi ge emut we kana piwuruk emak atanapi bapa kapungkur jenatna walon Somantri nya syukur atuh man bener kudu kitu ari nyaah ka awak mah yeuh man di dunya teh kadar ngumbara hirup ukur nyandiwara najan urang boga kabeungharan boga kapinteran ge upama dipake teu bener mah tong boro-boro engke di alam anu bakal kasorang ku sakumna jalma dalah di dunya keneh ge bakal mahala kabeungharan jeung kapinteran bakal leungit moal aya urut-urutna acan
lantaran sakabeh anu kumelip di alam dunya kabeh jadi calon rorongkong jeung kebul anu matak naon anu kudu dipiagul hirup di dunya teh. Cek indungna nyaritana antare anu matak maman hirup kudu bisa ngukur kakujur ulah kajongjonan kamalinaan pedah betah di dunya. Masok ingat kana caritaan bapa maneh jenatna gening cenah kahade ulah kamalinaan teuing hirup di dunya teh da moal lila. Kudu ingat kana bakal balik ka jati mulang ka asal. Da asal ge urang teh eueuh ulah ari datang dipapagkeun ku seuri ari balik dijajabkeun ku ceurik. Tapi kudu sabalikna sabab datang ka dunya teh nyang hareupan dosa anu bakal kasorangna anu mata kudu dipapagkeun ku ceurik teh kudu susah lantaran nyang hareupan pidosaeun. Mun balik dijajabkeun ku seuri pihartieunana urang bakal moal nambahan dosa anu kasorang di dunya. Soal engke di alam langgeng eta mah gumantung kana amal perbuatan urang keurna di dunya. Nu matak naon senangna hirup di dunya anu pinuh ku dosa jeung naon susahna balik ka alam kalanggengan. Ma Imas ngahegak nyaritana beri mencrong kana beungeut anakna. Nuhun mak, abdi kengeng piwuruk anu sakitu munalna. Mugi-mugi bae abdi sing tiasa ngalakonanana. Teu aya sanes nyuhunkeun jiad pangdoa ti emak. Deui man, ma teh can terang bener. Nah maneh teh geus beres jeung pamajikan. Kapungkur parantos beres mak, walon somantri rada ngahulang. Syukur ari geus beres mah. Tah ti ayeuna kahareup geura mikir-mikir pikeun rarabi deui. Mengpeung emak aya keneh, emak hayang nyaho kilang bara bisa ngais incu mah. Eta getos aya ari emutan mah. Mung kantun milikna we da moal hade ari kieu mah. Abdi teh bang baungeun ku gaduh bojo kapungkur. Memang abdi teu ngukur kakujur paripaos cecendet mandek kiara walon somantri bari ngahruk. Jeung emak pepojo anaking kahade milih rabi teh ulah saperti nu enggeus-enggeus. Ulah kabita ku geulisna rupa, ulah kabita ku kabeungharan. Sabab mun urang ngudag-ngudag anu geulis jeung nu beunghar anu kitu teh kajurung ku nafsu sarakah. Puguh saha pilalakieunana anu teu hayang boga pamajikan, nya geulis nya beunghar, tapi kageulisan jeung kabeungharan atawa kapinteran teh lain jaminan kana kasatiaan kasalaki. Kitu deui anu goreng patut anu miskin lain jaminan atawa ukuran kasatiaan. Anu mata kudu ati-ati sing taliti, tapi urang ikhtiar neangan pipa majikaneun teh anu sakira cocok jeung lelembutan urang. Kitu deui watak jeung budi basana, tegasna mah kudu anu cocok luar jerona. Pek didoakeun ku emak maman sing geura rarabi jeung anu silih pikanyaah, anu celik putih celak herang, anu bersih turta ikhlas rarabi jeung urang. Mugi-mugi Gusti ngaijabah kana pamaksudan maman. Somantri di papatahan ku indungna teh istuning tungkul ngeluk ngaregepkeun papatah indungna teh karasana kana hate somantri mah lir ibarat cai kahuripan anu manjur kana sirah nyecep tiis teu matak galideur. Da memang kitu ari indung mah sagoreng nage indung ka anak mah nyaah asih teh lain pupulasan. Nepi ka peuting galontrengna teh antukna somantri sare di dinya di tengah imah. Sedang ma Imas nu jadi indungna masih keneh nyang hunjar cunggelik bari ngabulaeh nyepah siga anu keur ngemitan anak gigireunana. Kira wanci janari leutik kakara ma Imas ngarasa tunduh kitu ge sakitanan ku geus karasa tiris angin peuting nyecap kana badana terus bae ngagelehe deket anakna nu bungsu si Endang.
Sanggeus meunang saminggu Somantri aya di lemburna, manehna mikir-mikir rek lunta deui ti lemburna, arek nuluykeun usahana di pangumbaraan. Da ari usaha di lembur sorangan mah karasana teh asa sundek eueuh pacabakan salian ti buburuh macul. Da puguh sawah teu boga mun dagang taya rongan anu matak pipayueun anu bisa digarap ku manehna. Dina hiji poe Somantri nyarita ka indungna yen rek lunta deui rek ngadukeun nasib di pangumbaraan. Iraha maman maksud indit teh? Upami kawidian mah ku emak bade enjing we walon Somantri. Rek ka mana man indit teh? Nah rek balik deui ka Jakarta atawa rek ka mana? Rupina mah bade ka Bandung heula we menawi bade nyiar heula gawe upami kengeng atau upami parang bade disambil sareng dagang aalitan. Syukur kahayang mah ge tong jauh-jauh teuing. Da meureun di Bandung ge masih keneh bisa usaha leuletikan mah. Ongkoh ambeh teu jauh teuing melang emak mah. Sumuhun, rupina bade di Bandung wae mak. Oge deui man, emak mah mihape adi maneh si Endang. Saha anu baris majukeun salian ti maman. Da mah geus batan sakieu sugan kahareup bisa talang tulung kana pagawean maman keur paheyeuk-heyeuk leungeun. Da sagorengna ge ari jeung dulur mah sok aya bedana jeung deungeun-deungeun teh. Isukna sabada beberes babawaan babakuna papakeanana Somantri bari dijajabkeun ku indungna katut adina ka jalan beral miang ka Bandung tumpak kana oplet. Sajero aya dina perjalanan Somantri nenjo pasawahan anu upluk aplak belah kaleren jalan ret deui ka belah kidul ka Gunung Bukit Cula anu gundul bulistir hatena rusras inget zaman keur leutik keneh sok buyang di sawah atawa mantu-mantu indungna mimilu derap. Ras deui manehna bareto memeh indit ngumbara kungsi buburuh macul dinu beunghar. Beuki lila ngalamuna beuki ulang beuki loba kainget tungtung na loba ngahulang inget kapopotonganana Neng Yayum ku manehna kacipta keneh waktu keur ulin kamari baya ari ras deui inget sabada tas kawin pamajikanana ka kandungan lantaran pagawean batur. Somantri ngabiri gidig bareng jeung jug jelagna jalan anu lalegok mobilna ruar reol ceuk gerentas hatena. Jalan hirup teh seperti jalan Bandung Majalaya teu kaweur maju mobil teh. Da jalana lalegok jeung tarig tug ku koral-koral. Nu matak pantes mun kahirupan jelema leutik mah kagalai kuno sarakah anu marentingkeun dirina pribadi. Da buktina kahirupan teh hese pisan di arahna. Kitu cek garentesna hate Somantri teu karasaeun di oplet geus eureun di setan plat. Juturun bari mayar oplet terus muruka imahna ahdi di Cijagra. 3 tahun lilana ti sabarang mulang ka lemburna Somantri terus ngadon ngumbara deui di Bandung. Kitu deui ahdi henteu balik deui ka Jakarta. Tina usaha leuletikan ngaloak lantaran rik-rik gemi henteu uwar-uwur kana rejeki. Somantri dina sabatara bulan ge geus neut-neutan usahana sarta sanggeus aya tauna kacida majuna malah ayeuna mah geus ngabogaan PT Jujur Pausahaan Bangunan. Tunda Somantri nu keur maju usahana kacaturkeun Nyi Raden Juminah indungna Neng Yayum atawa urut mitohana Somantri anu matuhna di Tegalaga Bandung sabada baruntak jeung Raden Gandarana imahna jadi kacidah sepina. Kitu deui Nyi Raden Juminah anu tadina beregegeh gonyleng teh ayeuna mah jadi kumpe badana pewot beungeutna pias koneas. Nu tadina kaasup wanita kolot kalapa teh ayeuna mah badis nini-nini da boro-boro ngurus awaku alat kagelisan keur dahar sapopoe ge mindang jujualan ka piring-piring bakat ningku susah kawalahanku hahargaan sedang ngarah henteu nya anu aya dijualan. Amah cing amah kami pangmencetankeun sirah nu aya rieut kabina-bina teuing nyerina ti kamari keneh ceuk Nyi Raden Juminah. Mangga Den. Walon si amah bari terus mencetan sirah dununganana. Tah eta rada tarikan amah mencet teh. Heug sasar urat-uratna nu belah kenca.
meningareunah karasana teh landongan geura atuh juragan kunaspro puyeng mah ceuk si Amah. Henteu mental Amah kunaspro teh kami mah keur dikeureueuh kumahoni teh menang mulungan ti jalan sareng eta deui tong seueur emutan anu teu paruguh enden anggur si di baberah sangkan berag abdi mah sok hariwang ari juragan teu damang teh. Amah ngan maneh anu beunang dibawa nyarita ku kami teh jeung maneh deui anu nyaah ka kami jeung eta deui Amah danajan dibaberah dibangbalerkeun oge kami teh teu daek paler hate mah tetep wae ingat ka anak ka si neneng da saha pijelemeunana atuh Amah anu teu nyaah ka nu jadi anak najan nya ge minculak bubuhanana meunang hese capek komo kami mah ngan hiji-hijina teu dua teu tilu eueuh piliheun deui tah lebah dinya ingetna teu kebat nyaritana kaburu ditempas ku si Amah. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.